Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Quran surat Yunus ayat ke-58. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah dina kasempatan ieu urang sadayana tiasa kempal ngeriung dina ngalaksanakeun salah sawios parentati Allah nyaeta anu mangrupi thalabul ilmi, mangrupikeun upaya oge ikhtiar ti urang sadayana pikeun ngajaga peluang lebetna kasawarga ngalangkungan jihad ku ilmu jeung ku amal. Malah dina danget nu ieu dina danget nu ayeuna pisan oge urang nuju ngalaksanakeun salah sawios parentah ti Allah nyaeta anu mangrupi ibadah saum di Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan sagala rupi amal anu dilaksanakeun ku urang dina danget ieu dina ieu sasi Ramadan laras-laras janten saksi di payunan Allah oge jadi cukang lantaran anu nganterkeun urang sadayana kana kasaean ti mantena. Ikhwatu iman rahimakumullah, upami merhatoskeun ayat anu kaungkap tina surat Yunus ayat ke-58 anu tadi diaoskeun dina muqaddimah ku urang tiasa katinggal tina ayat anu ieu sabada diaos tiasa dipahami ku urang tina ayat anu ieu yen Allah Subhanahu wa ta'ala mantena marentahkeun ka urang pikeun gumbira ku ayana fadlun sareng rahmat ti mantena. Kagumbiraan anu aya kagumbiraan anu jadi target jeung tujuan manusia tangtu keur jalma-jalma anu ariman mah ieu teh ulah ngan sakadar nepi kana kabagjaan jeung kagumbiraan dunia, ulangan sakadar ngahontal kagumbiraan oge kabagjaan teh ngan wungkul dina ieu kahirupan dunya. Tapi kabagjaan, kasenangan, kagumbiraan keur jalma-jalma nu iman mah ieu teh kudu nepi kana kahirupan akhirat. Aringan sakadar di dunya hungkul mah jalma-jalma kafir oge maranehna bisa. Tapi anu hese teh kumaha carana ngawujudkeun kagumbiraan anu ieu
lain ngan sakadar dina ieu kahirupan dunya tapi nepi kana kahirupan akhirat engke. Ta ieu pola pikir anu kudu aya dina diri setiap jalma-jalma anu ariman. Jalaran eta upami Allah dieu nyebatkeun qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, ucapkeun ku anjeun Muhammad dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, fabizalika falyaprahu, hendaklah mereka bergembira. Prak maranehna ku hal eta gumbira. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ikhwatu iman rahimakumullah, kagumbiraan anu ku Allah diparentahkeun ieu keur jalma-jalma anu ariman tangtos urang peryogi uninga oge ngalangkungan ayat anu ieu dengan apa kunaon diantarana anu bakal bisa nganterkeun urang sadayana kana kagumbiraan, kana kasuksesan, keberhasilan anu lain ngan sakadar dina kahirupan dunya tapi nepi kana kahirupan akhirat teh. Ceuk Allah anu kahiji nyaeta bipadlillahi, ku karunia Allah, wa bi rahmatihi, jeung ku rahmat mantena. Imam Al-Qurtubi maparin penjelasan nalika anjeunna nguningakeun ayat anu ieu, ternyata anu dimaksad padlullah dina ayat anu ieu surat Yunus ayat 58 teh nyaeta al-imanu, kaimanan. Jadi bipadlillah dina ayat anu ieu teh al-iman, hiji nyaeta iman nu dimaksud. Karunia Allah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah keimanan. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah yang dimaksud kata Al-Qurtubi adalah yaitu Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Yang pertama keimanan, yang kedua adalah Al-Qur'an. Artinya keimanan dan Al-Qur'an inilah yang akan menyebabkan orang mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kegembiraan, bukan hanya dalam kehidupan dunia tapi bakal nepi kana kahirupan akhirat. Nah hanya keimanan, nah habat keimanan di antara anu bakal jadi cukang lantaran urang menang kabagjaan dina kahirupan akhirat teh. Ternyata keimanan mah ieu teh pan anu bakal jadi dasar, anu bakal jadi prinsip dasar anu utama dina ngalaksanakeun sagala rupa aktivitas urang dina ieu kahirupan alam dunya. Nalika amal-amal anu didasaran ku keimanan, maka ieu bakal jadi nilai ibadah, bakal jadi nilai pahala ti Allah. Keimanan oge ieu teh anu bakal jadi dasar dina ngalaksanakeun ibadah, bahkan keimanan ieu anu bakal janten ditarima jeung teu ditarima na amal ibadah nu dilaksanakeun ku urang. Matak pantasnya upami kurang bade dikaitkeun kana pelaksanaan syariat ibadah saum dina bulan Ramadan. Dina hadis riwayat Imam Al-Bukhari biasa ditinggal larasan Kitabul Iman malihanan. Cek Rasul, man shoma ramadhana imanan wahtisaban
Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi pan kitu nya. Sing saha jalma anu saum dina bulan Ramadan kalawan dasarna imanan, tah dasarna iman, tasdikon biwa'dillah, ngabenerkeun kana syariat ti Allah, yakin yen ieu ibadah saum teh mangrupakeun parentah ti Allah, oge ngabenerkeun kana janji pahala anu bakal baris diparinkeun ku Allah, mangka Allah bakal ngahampura kana dosa-dosa manehna anu geus kaliwat. Aya kalimat imanan di dieu. Jadi dalil yen kaimanan teh mangrupakeun bagian tina perkara anu paling mendasar anu kudu aya dina satiap amal nu dilakukeun ku manusia. Jalaran eta pantas upami tema Rasulullah kapungkur pangpayune ngabangun para sahabat nepikeun ka supaya kuat dina agama Islamna kaimanan heula nu diajarkeun ku Rasul teh panan kaimanan anu langkung wasallam diajarkan kanu jantan para sahabat. Naon sababna lantaran keimanan ieu teh anu bakal jadi dasar utama pikeun ngalaksanakeun sagala rupa taklif jeung parentah ti Allah. Tanpa dasar keimanan moal mungkin dogikeun kasiap pikeun ngorbankeun harta, ngorbankeun waktu, tanaga, anggot patali jeung urusan jihad ngalawan musuh-musuh Allah dina wangkid harita anu taruhanana anu nu kudu dikorbankeun teh ieu mah meureunnan lain ngan sakadar tanaga jeung harta tapi bahkan nyawa. Tapi lantaran geus terbangun kaimananana kokoh kuat yakin akidahna tauhidna imanna ka Allah, bujeng-bujeng mah urusan harta banda, bujeng-bujeng mah urusan patali jeung tanaga waktuna bahkan nyawa oge nalika digunakeun pikeun ngabela agama Allah siap pikeun maju. Naon sababna? Ieu dasar kaimananana geus kokoh, geus aya, geus kuat dina diri nu janten para sahabat. Tah jadi Imam Al-Qurtubi ngajelaskeun ieu nu dimaksad fadlullah dina ayat anu ieu teh nyaeta iman. Al-imanu kaimanan. Jadi prinsip dasar dina ngalaksanakeun amal anu bakal jadi dasar utama ditarimana amal-amal jalma ku Allah. Percuma da ngalaksanakeun amal lamun tanpa didasaran ku kaimanan. Jalaran eta kaimanan oge ieu teh anu bakal baris bisa maparinan manfaat jeung ngajaga ka manehna anggot dina situasi jeung kondisi zaman anu pinuh ku penyimpangan, zaman anu jadi tantangan ke umat Islam lain ngan sakadar nyaeta tina palebah patali jeung urusan syirik khurafat takhayul, tapi justru dina mangsa anu ayeuna mah urang disangharepkeun kana tantangan dakwah pemikiran nalika lobana pemikiran-pemikiran anu nyimpangkeun jalma tina akidah anu sabenerna. Ku kaimanan anu bener, anu kokoh, anu kuat, mangka bakal bisa ngajaga. Tah jalaran eta kaimanan anu ieu pisan anu perlu terus ku urang sararea dijaga, ku urang sararea terus ditingkatkeun. Sababan sifatna ari iman mah yazidu wa yanqus, bertambah berkurangnya. Yazid bertambah, yanqus berkurang. Yazidu bertambah na keimanan teh bita'ah dengan sebab dia melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi tolak ukur
keimanan jalma keur ningkat mah tinggal we dina sumanget ngalaksanakeun kataatan ka Allah. Bujeng-bujeng mah deket nyiar ilmu teh ngahadiri pangajian teh dalah jauh oge jarakna jugjug nah sabab ye keimananana keur ningkat ye mah kitu pan dina mangsa keur nikmat istirahat tapi dah sadar kana kewajiban lamun teh mah aya agenda tolabul ilmi aya agenda ngaos yakin da ieu mah diantara bagian tina agenda anu geus matuh bahkan anu geus jadi kewajiban geus jadi program anu geus rutinen yakin di dasaran ku keimanan maksakeun we hadir sok sanajan dina kondisi-kondisi lemah lesu kitu nya maksakeun sabab ieu dasarna keimanan anu geus aya. Beda jeung nalika iman urang keur lemah ta hiji waktu mah Bu iman urang teh bakal ngurangan bakal berkurang yan kusuk kumaha cirina iman urang keur yankus bil ma'asi dengan sebab dia melakukan kemaksiatan. Jadi jalma mukmin mah nalika ngalaksanakeun kamaksiatan teh lain leungit imanna keur kurang imanna. Temenang orang memponis menjustifikasi kajalma mukmin nu ngalakukeun perbuatan maksiat ku sebutan kafir temenang. Salila eta jalma bener-bener teu kaluar tina Islam ngalakukeun kamaksiatan temenang dihukumi sebagai orang kafir. Peda keur bulan puasa keur saum katingali yakin da Islam budak jelema eta teh. Jalma muslim tapi barang dahar we tengah poe teh. Teu kudu disebutkeun hei kafir temen. Ngalakukeun kamaksiatan anu eta teh bagian tina perbuatan dosa nu kaitanana jeung Allah manehna. Sarta kamaksiatan anu eta nu dilakukeun ku jalma mukmin mah ta ieu teh jadi ciri keur lemah keimanan nu aya dina diri jalma mukmin eta. Lain leungit tapi keur lemah keimananana. Jadi sari Imam Asy-Syafi'i mah lamun sifat keimanan anu aya dina diri urang yazidu bertambah yankusu berkurang ta eta teh bitaati wa bil ma'asi dengan sebab dia semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah berarti keur nambah tah. Tapi ketika iman seseorang berkurang bil ma'asi dengan sebab orang itu melakukan kemaksiatan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Tajalaran eta lamun teh mah keimanan anu disebatkeun fadlullah dina ayat anu ieu mangka tangtu hiji hal anu bakal jadi cukang lantaran keur urang sararea salaku jalma-jalma mukmin wujudna kagumbiraan ti Allah. Nganduka ngaraos bagja henteu ngaraos gumbira teu ayana keimanan dina diri urang teh sabab jalma ngarasa nikmatna aya keimanan nepikeun ka ku ayana keimanan eta ieu teh bakal jadi tadi cukang lantaran manehna bener-bener sumanget dina ngawujudkeun setiap tuntutan ti Allah. Nu kaduana warahmatuhu jeung rahmat Allah teh Al-Qur'an dina ayat ieu mah nu dimaksud nyaeta Al-Qur'an. Nah, bulan Ramadan cenah bulan Al-Qur'an. Nah, identikna jeung Al-Qur'an sababan aya hubungannya bulan Ramadan mah jeung Al-Qur'an teh kalintang pisan erat kaitanana sabab kapungkur Allah ngalungsurkeun Al-Qur'an secara jumlatan wahidatan fi Lailatul Qadri dina Lailatul Qadar dina wengian Qadar
Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ta lungsur sadaya. Jadi ngawitan Quran dilungsurkeun kitu nya secara jumlatan wahidatan eta teh cenah dina Lailatul Qadar nu ayana dina bulan Ramadan. Tak identik yen bulan Ramadan teh nyaeta bulan Al-Qur'an teh tah kitu. Matak ieu bakal jadi tantangan kangge urang. Upami teh mah Al-Qur'an nu disebatkeun rahmatun dina ayat kalimat 8 surat Yunus nu bakal jadi cukang lantaran kabagjaan urang dunya mah kana nepi ka akhirat, mangka bakal jadi patarosan kangge urang sadayana dupi dina saat nu ayeuna tahapan urang sadaya kana Al-Qur'an teh tos dugi ka mana. Naha macana kana ayat Al-Qur'an teh tahapan urang dugi kadanget anu ayeuna kana Al-Qur'an, posisi urang teh interaksi jeung Al-Qur'an teh tos dugi ka mana? Apakah sebatas baru membacanya? Nah, nembe sebatas maca kana ayat-ayatna. Nu kadua nah maca ayatna jeung maca tarjamahna. Pan aya maca ayatna kitu nya, Bu. Aya maca ayat oge jeung tarjamah gitu kan. Kita pan tahapan. Interaksi urang jeung Al-Qur'an teh nah nembe sabatas maca ayat-ayatna wungkul. Kita bakal uidi kana diri urang sewang-sewangan ieu mah. Nah tos dugikeun ka maca ayat teh jeung maca tarjamahna. Pami maca saayat Al-Qur'an nah tos dugi kana maca jeung tarjamahna kitu tah. Nu katilu tahapan urang interaksi jeung Al-Qur'an teh nah tos dugikeun ka maca jeung tafsirna. Maca ayatna, maca tarjamahna, ayeuna maningkat maca jeung tafsirna kitu tah. Atanapi maca ayatna, maca tarjamahna, maca tafsirna bahkan jeung memahaminya. Maca ayat, maca tarjamah, maca tafsir bahkan dogikeun ka jeung memahaminya. Atawa tahapan urang interaksi jeung Al-Qur'an teh lain ngan sakadar macana, lain ngan sakadar maca ayatna, tarjamahna, tafsirna, memahaminya, bahkan urang parantos ngamalkeunana. Atawa tahapan urang interaksi jeung Al-Qur'an teh naha tos dugi kana ngajarkeunana. Maca ayatna, maca tarjamahna, maca tafsirna, memahaminya, ngamalkeunana, bahkan dugikeun ka ngajarkeunana. Tah ieu teh bakal jadi naon tantangan kangge urang sadayana salaku jalma-jalma anu yakin kana Al-Qur'an. Pami Allah nyebatkeun yen ku rahmat mantana urang bakal meunang kabagjaan dupi tahapan interaksi urang kana Al-Qur'an dugi saat nu ayeuna tos dugi ka mana. Tah ieu teh janten introspeksi kana diri urang sadayana. Bisi aya di bumi teh ngan sakadar ieu mah asal aya tangtos rupina mah tong dugi ka kitu. Tetapi urang ngaikhtiarkeun ayatna Al-Qur'an teu ngan sakadar diimankeun, tapi urang membaca, memahami, bahkan mengamalkan, bahkan beh dituna urang tiasa ngajarkeunana eta Al-Qur'an. Anggot tadi teh dina bulan Ramadan, bulan anu identik jeung Al-Qur'an, bulan anu jadi peluang lobana kahadean, gampangna migawe kahadean, kataatan tambihan ya sakedi
pancek Rasul dina hadis riwayat Imam Muslimnya ti Abu Hurairah ieu mah kaitan sareng kaistimewaan bulan Ramadan. Upama datang bulan Ramadan pancek Rasul teh panto-panto sawarga dibuka. Idza jaa Ramadanu putihat abwabul jannati pan kitu nya hadisna teh. Wa gulliqat abwabun nar dikunci panto neraka. Malah nu katilu mah cenah wa suffidatis syayatinu jeung setan-setan teh dibelenggu dibarogot. Ta ungkapan putihat abwabul jannah dibukakeun panto-panto sawarga ieu cenah mangrupikeun targhib salaresna jadi memang aya anu ngamaknaan hakiki laras-laras digeblong-geblong gitu. Tapi aya anu ngamaknaan ieu mah mangrupakeun targhib mangrupakeun pangdorong motivasi ti Nabi keur jalma-jalma tina palebah loba nami gawe amal kataatan ka Allah kalebat diantarana maca Al-Quran. Jadi kade dina bulan Ramadan teh ulah tukuh saum we hungkul gitu ta. Tapi pan salat tarawihna sedekahna nya terus ngadu bagian tina ibadah kalebat oge maca Al-Quran ta ieu. Jadi mudahna melakukan kebaikan targhib ti Rasul pikeun urang sararea dina bulan Ramadan mah justru kudu kadorong sangkan sumanget ngalaksanakeun mangpirang kataatan ka Allah. Maca Quran teh biasana dina bulan-bulan biasa mah dina bulan sanes Ramadan mah saayat cing atuh dina bulan Ramadan mah ningkat jadi 2 ayat meunang teh. Lamun teh mamarenan dina bulan-bulan biasana maca ayat Al-Quran teh sajuz atau cing merenan di dieu mah 2 juz atuh ta bulan Ramadan malah targetkeun nepikeun ka rengsek bulan Ramadan teh beres tah maca Quran teh gitu kan. Tak tadi tahapan urang dugi kadanget nu ayeuna interaksi jeung Al-Quran teh tos dugi ka mana ngahaja sangkan urang gaduh target supaya aya target gitu. Tah jalaran eta patali sareng hal ieu pisan Allah Subhanahu wa taala mantana nguningakeun nalika Quran geus jadi nasehat keur diri urang Quran jadi dorongan pangdorong pikeun sumangetna ngalakukeun kahadean bahkan Quran geus jadi pepeling tina ngalakukan perbuatan-perbuatan jahat mangka tangtos salilana urang bakal kajaga tina sifat teasna hate leungitna kahusuan jalma teh lamun Quran geus teu dibaca lamun Quran geus teu dipahami lamun Quran geus teu diamalkeun mangka kahusyuan dina diri jalma mukmin bakal leungit nu antukna akibatna hate eta jalma bakal teuas. Matak lamun hate jalma geus teuas hese pikeun narima katerangan nasehat-nasehat tina Al-Qur'an. Tah kumargi kitu tangtosna di dieu Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun lamun teu mah fabidzalika falyaprahu prak aranjeun sararea gumbira ku hal eta naon diantarana anu bakal bisa jadi cukang lantaran urang salaku jalma-jalma mukmin menang kagumbiraan kabagjaan dunya jeung akhirat teh teu aya sanes ku kaimanan anu kuat nu kokoh nu bersih tina syirik khurafat takhayul nu kaduana oge ku ayana Al-Qur'an. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jalaran eta Allah dina ayat salajengna nguningakeun
huwa khairum mimma yajma'un. Ta ieu teh nileina ceuk Allah leuwih hade batan perkara nuku aranjeun dikumpul-kumpulkeun tina kahirupan dunya. Imam Al-Maraghi leresan tafsirna, leresan ayat ieu anjeunna nafsirkeun maparinan penjelasan huwa khairum mimma yajma'un nu dimaksad innal farha bihima abdalu wa anfa'u mimma yajma'una minadz zahabi wal fiddah. Saestuna kagumbiraan ku dua perkara anu bieu ku ayana kaimanan ku ayana Al-Qur'an abdalu langkung utama wa anfa'u jeung langkung manfaat, langkung utama jeung langkung manfaat mimma yajma'unahu tibatan perkara anu ku aranjeun dikumpulkeun minadz zahabi wal fiddah tina emas jeung perak wasairi khairatid dunya jeung tina setiap perkara anu kahadean tina ieu kahirupan dunya. Pami urang mandang hade, mandang manfaat, mandang sae kana perkara-perkara mataul hayati dunya, tangtu kaimanan ejek Quran kudu dipandang leuwih hade. Jalma anu teu mandang manfaat jeung utama kana ayatna kahirupan dunya, saha jalma anu teu butuh jeung mandang teu penting kana urusan masalah dunya, kabeh secara basyariah jalma mah bakal la aya kaloyogan ayana kecenderungan pikeun mandang yen dunya teh perkara hade jeung bakal dipentingkeun ku manehna secara basyariah gitu. Tapi keur jalma-jalma nu iman mah kahirupan akhirat ku ayana kasenangan akhirat anu didasaran ku kaimanan jeung ayana Al-Qur'an ieu kudu dipandang leuwih hade, dipandang leuwih utama. Mata pantas ku Allah disebatkeun huwa khairum mimma yajma'un, nilaina teh leuwih hade batan perkara anu ku aranjeun dikumpulkeun tina kahirupan dunya. Ikhwatu iman rahimakumullah, jalaran eta dina surat An-Nisa ayat 136 Allah subhanahu wa ta'ala di dia nguningakeun ka urang sadayana saparantosna Allah nyebatkeun dina ayat di luhur padlun teh nyaeta Al-Qur'an, mangka urang padlun teh nyaeta iman, rahmatun teh Al-Qur'an, mangka tangtos urang salaku jalma-jalma mukmin ku Allah diparentahkeun sangkan ngokohkeun kaimanan urang sadayana. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Hayya jalma-jalma anu ariman aminu billah tetep aranjeun iman ka Allah. Tangtos di dieu mah lain kudu ngawujudkeun anu geus aya. Engko jalma mukmin nu digoro ku Allah tapi diparentahkeun pikeun iman deui, tah tangtos lain tina palebah ngawujudkeun anu geus aya. Tapi ngokohkeun anu geus aya kitu tah. Kaimanan anu geus aya dina diri jalma-jalma mukmin teh sok kokohkeun tah kuatkeun kaimanan nu eta. Kasaha billahi ka Allah, ya, ka Allah diantara anu nyakup iman ka Allah teh urang percaya yen Allah teh aya
sanajan teu katempo. Jadi anu aspek nu kaitan jeung rincian tina iman urang ka Allah teh nyaeta urang percaya yen Allah teh leres-leres zat anu maha aya sok sanajan teu katinggal. Tayang ke athar didikan tina ibadah saum Ramadan sangkan ngadidik diri urang leres-leres yakin yen Allah teh aya mantena maha mengawasi ka urang. Lain teu tiasa barang tuang dina waktu berang komo di imah nyalira bari nu sorangan tapi dak meureunan ukuranana lain eta yakin Allah maha uninga jeung maha mengawasi Allah teh aya ninggal ka urang. Tah itu didikan. Aminu billah kokohkeun kuatkeun iman aranjeun ka Allah. Nu kaduana wa rasulihi jeung ka rasulna. Iman ka rasul pola cara nu diajarkeun ku rasul teh kudu dituturkeun ku urang. Bohong jalma iman jeung cinta ka rasul tapi tina ibadah jauh polana jeung carana tina pola oge cara nu dilakukeun ku rasul tangtu perbuatan eta mangrupakeun pengakuan anu bohong. Tawal kitabilladzi nazzala ala rasulih nu dimaksudnya eta kana Al-Qur'an. Jadi kana kitab anu parantos dilungsurkeun ka rasulna nyaeta Al-Qur'an. Jalaran eta dina ayat anu ka 178 surat Al-A'raf ku Allah di dia digambarkeun diuningakeun patali sareng gambaran jalma-jalma anu lalai tina Al-Qur'an yen diantarana cek Allah walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi jeung estu kami bakal ngeusian seuneun neraka jahanam ku kalolobaan jin jeung manusia. Lahum maranehna qulubun ngabogaan hate la yafqahuna biha tapi teu digunakeun pikeun memahami ayat-ayat Allah. Walahum ayunun la yubsiruna biha jeung maranehna boga mata boga panon jeung bisa nempoknya komplit jeung panempokna fungsi kitu tah tapi teu bisa digunakeun pikeun nempok kana tanda-tanda kakawasaan Allah kana ayat-ayat Allah. Walahum adzanun la yasmauna biha jeung maranehna ngabogaan ceuli bahkan fungsi kitu ceulina ngadenge bahkan ku ayana ceuli jeung ngadenge eta maranehna teu digunakeun pikeun ngadengekeun ayat-ayat Allah. Aya hate, aya panempo, aya ceuli tapi aya fasilitas-fasilitas di Allah eta teh teu digunakeun pikeun merhatikeun mahamkeun maca kana ayat-ayat Allah. Allah nyebatkeun ulaika kal an'ami balhum adallu maranehna seperti sato bahkan leuwih sasarbatan sato ulaika humul ghafilun maranehna jalma-jalma anu lalai. Ikhwatu iman rahimakumullah jalaran eta pamitea mah Quran jeung iman kaimanan jeung Al-Quran ieu anu bakal jadi cukang lantaran urang menang kabagjaan berarti urang satekah polah kudu ngaikhtiarkeun kumaha sangkan kaimanan jeung Al-Quran anu geus aya dina diri urang nu geus aya di urang sadayana ieu leres-leres tiasa jadi cukang lantaran manfaat keur diri urang menang kabagjaan dunya kali akhirat. Sabab tadi pabizalika palyaprohu
pola pikir urang mah dengan sakadar menang kabagjaan jeung gumbira teh dina kahirupan dunya, tetapi kudu mentas kana kahirupan akhirat. Ta ieu nu disebut jalma mukmin anu cerdas teh. Dina hadis riwayat At-Tirmizi ku Rasul disebutkeun al-aqil, jalma anu berakal, nu ngagunakeun pola pikirna, al-mutabassiru fil awaqib, jalma anu ngagunakeun, jalma anu merhatikeun kana setiap akibat nu bakal terjadi ka manehna. Al-aqil teh al-mutabassiru fil awaqib, nu mana mandana nafsahu, jalma anu selalu mawas diri, wa amila lima ba'dal mauti, sarta manehna selalu beramal pikeun yang hareupan kahirupan sabada maut. Jadi sabenerna keur urang mah nu dipikasieun teh lain urusan mautna, Bu. Pak. Jadi lain urusan mautna nu dipikasieun teh keur jalma mukmin, tapi kahirupan saenggeus manehna maut, naon amal anu bakal bisa diandalkeun nepikeun ka bisa meunang kabagjaan ti Allah teh. Naon diantarana anu bakal jadi cukang lantaran atanapi amal anu bener-bener wujud magfirah jeung rahmat Allah, nukur rahmah jeung magfirah Allah eta manehna bisa nepi kana kabagjaan anu hakiki ti Allah engke. Jadi amal-amal anu dilaksanakeun ku urang ayeuna hakikatna mah ieu teh pikeun ngahontal rahmah jeung magfirah engke ti Allah. Kapikir ku jalma anu al-aqil nu tadi, nu cerdas, mukmin anu berfikir, anu ngagunakeun akalna, yakin yen hirup lain ngan sakadar kudu bagja bunga sukses dina ieu kahirupan dunya, tapi kudu nepi kana kahirupan akhirat, sehingga rahmah jeung magfirah Allah tina amal-amal nu ayeuna teh bener-bener tiasa karaih. Da ari amal wungkul mah rupina beratnya keur ngahontal sawarga ti Allah teh. Mun urang rek ngandalkeun amal urang wungkul pikeun ngahontal kabagjaan anu disebut sawarga ti Allah engke, jauh ya teh Pak. Mangga tiasa kaevaluasi rupina ku urang sadayana. Kualitas ibadah nu dilaksanakeun ku urang teh pan henteu salilana aya dina anu maksimal. Salat nah setiap waktu kitu urang nepikeun ka khusyuk, berkualitas kitu tina pelaksanaan salat nu dilaksanakeun ku urang teh. Kadang pandina salat wae tadi ngajaga kahusyuan, lamun khusyuk kudu aya dina salat hesek teh tah wujudna kahusyuan dina salat teh. Ngawitan takbiratul ihram pan timimiti Allahu akbar teh cing anu kabayang naon eta teh bacaan-bacaanana, memahami kan setiap bacaan atanapi justru karena segala rupi kasibukan aktivitas urang tuh nya bala-bala cina tingawitan Allahu akbar gitu nya brai we kabayang teh lain maham kenjeng memahami karena setiap bacaan nu aya dina bacaan salat, tapi kadangkala tuh nya ngalamun tah. Jadi tina kahusyuan can tina ketepatan waktu ieu amal ibadah evaluasi tina ibadah salat we can tina ketepatan waktuna. Padahal cek Nabi amal anu paling utama teh salat dina awal waktuna nya. Afdhalul a'mali as-salatu fi awali waktiha. Ayat afdholiyah kaistimewaan dina leresan salat mah, ibadah salat mah dilaksanakeun dina awal waktu.
Hari pertengahan waktu jeung akhir waktu kumaha sah teu salatna. Nyari ukuran sah mah asal terkumpul rukun jeung syarat sah salat mah ngan meureunnan tinggaleun tina afdholiyahna, tinggaleun tina kautamaan waktu salatna. Tuh nya eta can tina waktuna. Kumaha tah perhatian urang kana waktu salat. Nah nalika adzan dikumandangkeun urang buru-buru nedunan panggeroti Allah eta atau justru orang keun we heula da lila keneh segana mah cenah nya dingke-engke gitu keun da salat mah cenah aya awal aya tengah aya akhir waktuna gitu milih teh nu pangakhirna gitu kadangkala da padahal di dinya nya evaluasi tina waktu salat oge geuningan jarang konsisten jeung kajaga ku urang teh tina palebah awal waktuna tuh kahusyuanana awal waktuna bahkan meureunnan tina cara nu dilaksanakeun oge ieu teh naha sarua jeung cara nu dilakukeun ku Nabi atawa jauh tina pola nu dilakukeun ku Nabi. Sok tina takbiratul ihram dugi ka salam we mun urang bade nalak sacara dalil ti Nabi nah kinten-kinten takbir urang teh geus sasuai jeung pola jeung cara Nabi atau Nabi masih kene tebih masih kene katinggal nurupa naon cara takbir wae geuningannya masih rupa-rupa kene aya anu luhureun ceuli aya anu naon luhureun tak-takna aya anu sajajar jeung tak-tak bahkan aya nu dina dada malah aya hiji waktu mah dina beuteung gitu sakahayang takbir teh Allahu Akbar dina takbir wae masih kene katinggal rupa-rupa padahal pan aya dalilnya anu nunjukkeun yen cara takbir nu ku Rasul digunakeun teh nu dilaksanakeun teh sapertos kumaha tuh tina carana Bu. Jadi lamun urang ngandalkeun kana amal ibadah pikeun nebus sawarga Allah nu sakitu luar biasa na kanikmatan ti manten angke sigana jauh keneh kitu tah sigana tebih keneh saum Ramadan kumaha tah kualitas saum urang berkualitas atau justru sabalikna tidak berkualitas. Rasul ngalaksanakeun ibadah saum teh ngan salapan kalinya pan syariat ibadah saum teh tahun kaduanya 2 Hijriyah Rasul ngantun tahun 11 Hijriyah berarti 11 dikerangi 2 sabaraha tah salapannya tuh salapan kali Nabi mah ngalaksanakeun ibadah saum teh tapi kualitas ibadah saum Rasul saum Ramadan Rasulullah tah kumaha ieu teh bakal jauh lebih baik jauh lebih berkualitas daripada dibandingkan jeung saum nu dilaksanakeun ku umatna anu memang ngan sababaraha kali ngalaksanakeunana cing dupi urang dugi kadanget ayeuna geus sabaraha kali tah saum teh dugi ka Ramadan 1443 Hijriah tos sabaraha kali aya sigana teh nu langkung 20 nya aya nu langkung dugikeun geus ka 30 kali tah jeung taun ayeuna teh tapi kualitas pelaksanaan ibadah saum anu dilaksanakeun ku urang tangtosna meureunnan ieu teh kedah teras nya diikhtiarkeun sangkan laras-laras sesuai sareng anu sakedahna sareng anu ditetepkeunana ku Allah ku Rasul jeung anu memang berkualitas teh tiasa kajaga tina hal-hal anu matak ngaruksak kana pahala saum eta. Nah, tambihan sakedik matak bener tadi cek Rasulullah yen saum anu bakal jadi ibadah ditarima berkualitas jeung ditarima ku Allah teh lamun teh mah didasaran ku iman oge didasaran ku ilmu pituduh ti Allah kali ti Rasul. Nah
sabab geuningan ternyata aya jalma-jalma nu ngalaksanakeun ibadah saum loba jalma nu ngalaksanakeun ibadah saum tapi cek Nabi ngan sakadar nahan lapar we jeung dahaga rubba imin laisa lahu min siyamihi illal juwal antas pan kitu nya loba jalma nu saum dina bulan Ramadan tapi teu aya nilai pahala ti Allah lantaran eta ibadah saumna ngan sakadar nahan lapar jeung haus hungkul mata urang perlu ngajagi kualitas ibadah saum urang lamun ngan sakadar ngalaksanakeun mah bisa tapi tangtu meureunan urang oge kada khusyuk sadar jeung mampu ngamaksimalkeun sangkan ibadah saum nu ku urang dilaksanakeun dina ieu bulan Ramadan teh bener-bener berkualitas. Nah, sabab dari teh amal-amal ibadah nu dilakukeun ku urang hakikatna ieu bisa ngahontal rahmat jeung magfirah ti Allah nu ku rahmat jeung magfirah Allah eta urang baris meunang kabagjaan ti Allah anu hakiki nyaeta lebatna kasawarga. Ikhwatu iman rahimakumullah jalaran eta mudah-mudahan tina katerangan anu tos didugikeun ieu jadi tazkirah kangge urang sadayana yen urang tangtu kudu yakin berharap jeung optimis menang kabagjaan teh ulah ngan sakadar targetna di dunya tapi kudu nepi kana kahirupan akhirat nu jadi cukang lantaran urang bakal menang kabagjaan dunya jeung akhirat nyaeta keimanan jeung Al-Qur'an keimanan kurang perlu terus dijaga ditingkatkeun ku ilmu-ilmu ti Allah kalih ti Rasul ilmu-ilmu agama anu bakal ngokohkeun keimanan urang eta Al-Qur'an anu aya di urang sadayana oge ieu kudu jadi cukang lantaran nasehat keur urang kudu jadi pangdorong sumanget ngalakukeun kahadean oge kudu jadi tahdzir kudu jadi waid pangade-ngade tina ngalakukeun kamaksiatan atawa kajahatan-kajahatan mudah-mudahan urang sadayana ngalangkungan bulan Ramadan anu ayeuna oge semangat ngalaksanakeun ibadah kataatan dina ieu bulan Ramadan tangtu merenan jadi wasilah pikeun ngahontal kabagjaan ti Allah anu tadi rupina sakitulah anu tiasa kadugikeun mudah-mudahan aya guna sinareng manfaatna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.